Dina zaman baheula di salah sahiji daerah di Jawa Barat aya hiji kerajaan anu disebut Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh ieu dipimpin ku hiji raja anu bijaksana anu ngaranna Raden Barmawijaya Kusuma. Raja ieu miboga dua pamaisuri anu kahiji ngaranna Nyi Mas Dewi Naganingrum jeung anu kadua Dewi Pangrenyep. Dina tusna sarua dua pamaisuri eta keur ngandung. Hiji poe pamaisuri Dewi Pangrenyep ngalahirkeun heula. Manehna ngalahirkeun hiji orok lalaki anu kacida lucuna jeung tampana. Pangeran ieu dibere ngaran Haryang Banga. Pelilati harita pamaisuri Dewi Naganingrum oge bakal ngalahirkeun Dewi Pangrenyep geuwat cepat nulungan. Akhirna Dewi Naganingrum ngalahirkeun hiji orok lalaki anu teu kurang lucu jeung tampana ti Haryang Banga. Dina kasempatan nulungan Dewi Naganingrum, sabenerna Dewi Pangrenyep teresep lamun Dewi Naganingrum jadi pesaingna. Sabab manehna hayang ngawasaan kerajaan jeung ngajadikeun putrana raja engke. Manehna ngarancanakeun niat jahat anu geus dirancang pikeun ngarealisasikeun harapanana. Tanpa sapangatahuan saha wae, orok lalaki anu anyar eta ditukurkeun ku anak anjing. Orok anu sabenerna dilepaskeun kana hiji karanjang. Dewi Pangrenyep nempatkeun hiji endok hayam sarta ngalayangkeun karanjang eta ka hiji walungan. Di kerajaan aya kacilakaan anu hebat. Warta anu mata kaget ieu ngageret sakumna istana jeung rahayat. Raja ngalaman hinaan anu luar biasa. Kumaha henteu pamaisuri anu salamina dipika cinta ku manehna geus ngalahirkeun anak anjing. Dina kaayaan amarah, raja langsung ngadegna panesahat raja anu ngaranna Ki Lengser. Tapi ngadegna Ki Lengser lain keur nyuhunkeun nasehat, tapi pikeun marentahkeun Ki Lengser supados enggal ngabunuh Dewi Naganingrum jeung mayatna dibuang jauh-jauh. Raja parentahkeun Ki Lengser pikeun ngalaksanakeun tugasna. Dina perjalanan Ki Lengser mikir pikeun nyalamatkeun Dewi Naganingrum tanpa sepengetahuan saha wae. Ki Lengser yakin yen kajadian anu nyurang Dewi Naganingrum teh ngan saukur bohongan. Tapi manehna henteu boga bukti pikeun ngabantu Dewi Naganingrum. Ki Lengser nyumpetkeun Dewi Naganingrum di hiji leuweung. Ki Lengser ngadamel hiji gubuk pikeun tempat tinggal Dewi Naganingrum. Sanggeus gubuk eta rengse, Ki Lengser kalayan katapaksa ninggalkeun Dewi Naganingrum sorangan. Samemeh indit, Ki Lengser janji bakal datang deui. Sementara eta Dewi Naganingrum ngharepkeun hiji poe bisa pendak deui jeung putrana. Manehna miharep bisa balik deui ka istana sareng hidup bagja jeung kulawargana. Ki Lengser saterusna balik deui ka istana, langsung ngadep ka raja jeung ngalapor yen tugasna pikeun ngabunuh Dewi Naganingrum geus dilaksanakeun kalayan sae. Pikeun ngabuktikeun yen tugasna geus rengse, anjeunna ngalirkeun pakarangna ku getih sasatoan anu kapanggih di leuweung. Di tempat sejen aya pasangan sepuh anu geus kolot pisan, tapi aranjeunna teu boga anak. Hiji poe aranjeunna indit ka hiji walungan pikeun nyidik laut. Dina perjalanan eta aranjeunna kaget ku hiji karanjang gede anu eusina orok lalaki anu kacida lucu jeung tampana. Maranehna jadi bungah pisan jeung mikir yen ieu teh jawaban tina doa-doa maranehna. Pasangan sepuh eta ngucup syukur pisan. Aya hiji endok hayam anu digigireun orok eta. Endok hayam eta disimpenkeun ka hiji naga anu ngaranna Naga Wiru anu cicing di Gunung Padang. Naga eta lain naga biasa, tapi hiji jelmaan dewa anu boga tugas pikeun ngasuh endok hayam eta. Angkena endok eta bakal netas jadi hayam jantan anu bakal jadi piaraan kasayangan anak orok anu kapanggih ku pasangan sepuh eta. Lila-lila orok lalaki eta tumbuh jadi jelema ngora anu kacida tampana, pinter, gagah jeung wani. Anu dipasihan ngaran Ciung Wanara ku Aki jeung Nini. Maranehna milih ngaran eta sabab ningali hiji monyet anu aneh ngaranna Wanara jeung hiji manuk anu ngaranna Ciung. Akhirna ngaran Ciung Wanara jadi ngaran anakna. Ciung Wanara jadi jelema ngora anu tampana luar biasa. Hiji poe anjeunna hayang pisan angkat ka galeuh pikeun ngumbara.
Mimiti Aki jeung Nini henteu ngidinan, tapi kusabab Cung Manara terus maksa, sameme indit ke kerajaan Galuh anjeunna nanya saha bapa jeung ibuna. Aki jeung Nini awana henteu rek nyaritakeun sabenerna, tapi Cung Manara tetep nanya. Aki ngajelaskeun yen bapa kandungna teh hiji raja ti kerajaan Galuh, jeung ibuna diasingkeun di leuweung. Sanggeus ngadangu eta, Cung Manara langsung angkat ka kerajaan Galuh. Ka kerajaan Galuh bari mawa hayam jantan kasayanganana. Sampai di kerajaan Galuh, anjeunna pendak jeung dua patih anu ngaranna Purawesi jeung Puragading. Kadua katarik ku Cung Manara anu mawa hayam jantan. Kaduana ngadeheus jeung ngondang Cung Manara pikeun adu hayam. Cung Manara narima tantangan eta, sarta pertandingan sabung hayam lumangsung di tengah alun-alun kota Galuh. Akhirna ayam jantan Cung Manara menang. Kemenangan Cung Manara langsung sumebar di kerajaan. Raja ngadanggu warta yen aya jelema ngora anu ngaduhan ayam jantan anu hebat. Akhirna takdir nepikeun ayah jeung anak anu geus pisah ku perbuatan Dewi Pangrenyep. Cung Manara datang ka istana pikeun pendak jeung raja. Anjeunna ngajadikeun kagok di harapan istana. Raja langsung parentahkeun para pangawal pikeun nganter Cung Manara. Saanggeus tepung jeung raja, Cung Manara nyembah. "Hei anak king, saha ngaran anjeun jeung asalna ti mana?" tanya raja. Ngaduhan nami hamba Cung Manara, putra ti Aki jeung Nini Malagantrang ti desa Gersunten. Jawab Cung Manara kalayan lantang. "Apa maksudna anjeun datang ka dieu?" tanya raja deui. "Begini tuanku, hamba gaduh ayam anu aneh. Indukna ngandung salila sataun, sarangnya hiji kadanga, langkung aneh deui, samemeh netas endog ieu kungsi hanyut di walungan," saurna. Raja kelingan ka Dewi Naganingrum anu ngandung salila sataun. Sedengkeun Dewi Pangrenyep geus nyangka yen anu ayeuna aya di harapanana teh putra ti Naganingrum. Kadatangan Cung Manara pikeun ngajawab dendam. "Kumaha anjeun rek ngadu hayam jeung milik abdi? Naon taruhanana?" tanya raja. "Lamun hayam hamba nu kalah, hamba daek nyerahkeun nyawa. Tapi lamun hayam baginda nu kalah, hamba nyuhunkeun sabagian kerajaan Galuh Pakuan," jawab Cung Manara. Karena Raja Galuh Pakuan yakin hayamna bakal menang, tawaran Cung Manara disatujuan. Raja langsung mawa hayamna ke halaman istana, diikuti ku Cung Manara. Pertandingan sabung hayam lumangsung seru. Awitna hayam jantan Cung Manara kalah. Tapi teu lila hayam eta jadi seger deui sareng bisa ngaheheat hayam raja. Akhirna hayam milik raja kalah, Cung Manara menang deui. Sasuai perjanjian, Cung Manara menang sabagian kerajaan di kulon, sedangkan anu eta diserahkeun ka Haryang Banga. Duanana jadi raja. Akhirna rahasia Cung Manara kabuka sarta sagala kejahatan Dewi Pangrenyep kabongkar. Kelengser nyaritakeun yen ibu kandung Cung Manara masih hirup di leuweung. Cung Manara langsung nyandak ibuna jeung duaan angkatna. Dewi Pangrenyep anu ngerasa gelisah langsung ditangkep sarta dipenjara. Haryang Banga anu kaget ningali ibuna ditangkep kudu ngalawan adina. Pertarungan antara dua adik kakak teu bisa dihindarkeun deui. Akhirna Haryang Banga kalah. Kerajaan Galuh dibagi jadi dua. Cung Manara ibuna jeung angkatna hirup bagja di istana anu engkena di ngaranan Pakuan Pajajaran.